umroh nu kadua dan berikutnya sudah boleh atas nama almarhum almarhumah. Sahabat indung bapak nini aki gan buyut urang sahabat teu kedah aya izin teu kedah ari ngaumrohkeun karabat urang mah nya ai ngaumrohkeun ahli bait urang kulawarga urang lamun ngaumrohkeun batur eta mah kedah aya widi ti kulawargana da widi ku abdi bade diumrohkeun mun we ngawidian lakonan mun weh entong wios entong kan mun urang dek ngaumrohkeun guru urang umpamana teh mah nya telepon heula ka ditu ka salah sawios putrana awa widi henteu lamun widi pek jalankeun lamun teu widi entong teh nya ngan saran ieu mah saran 3 kalimah ya minimal nu urang minimal ya minimal 3 kalimah umroh teh urang geus kitu heupeuk dek keur urang erek bisi aya saha ngan anu diumrohkeun hiji kudu saurang saumroh saurangeun 2 nu diumrohkeunana kudu tos maot atawa aya nu hirup tapi geus gering namprak geus teu mungkin bisa cager deui lah gitu kan cek ilmu dokter gitu kan geus gering namprak geus teu bisa kumaha teu walakaya atawa anu gelo gitu kan ya jadi teu meunang ngaumrohkeun di papai anak urang si Ujang nu panggedena si Nyai umrohkeun teu meunang gagetolanan gitu ulah are eta nu kaguguran ngaran kaguguranana tina 4 sasih kaluhur tas 4 sasih kaluhur ya eta mangga diumrohkeun ku urang ya atas nama anak urang nu kaguguran gitu kan ya pek gitu kan 4 sasih na kandungan 4 sasih na kandungan 4 sasih dina kandungan abana ieu 4 sasih mah geus di rohan gitu kan da abdi mah can di ngaranan ngaranan we ayeuna tapi da duka lalaki duka awewe ku ngaran nu kira-kira bisa asup ka lalaki ka awewe lamun dina bahasa Arab mah eta hindun hindun teh bisa neng hindun bisa pahindun eta teh dina bahasa Arab mah hindun teh eta we hindun gitu kan kitu ya aku mah ada 2 abdi teh kaguan hindun awal hindun sani gitu kan gitu itu kan tetap sunat di akekahan tetap sarua ya sunat di akekahan tak itu cekap sakitunya cekap aya pertarasan teh aya nu mana ngabadalkeun naon ngabadalkeun umroh iraha oke bade lamun niat ngabadalkeun bade ngabadalkeun contoh tina ngawitan adusna niat abdi adus sunat ihram teh atas nama si anu nganggo kain ihram niat abdi ngawong kain ihram atas nama si anu sunat ihram nganggo sesengitan niat abdi nganggo sesengitan atas nama si anu dina salat sunat naon ihram ke di mikot niat abdi salat sunat ihram atas nama si anu kan kartos niat ihram na ge sami begitu niat ihram niat abdi ihram umroh atas nama si anu tos adapun dina tawaf dina sa'i jeung gunting rambut pan eta mah henteu diwajibkeun niat eta mah kautamian mun niat deui uya mah ngabing-bing teh kitu supaya leuwih utama jadi henteu ge teu niat dek tawaf dek sa'i gunting rambut teu aya niat deui teu naon da geus kakaper ku niat dina ihram. Tapi perkawis buruhna hiji-hiji atau setengah-setengah. Naon? Buruh badal. Buruh badal? Mohon hiji-hiji atau kanu mawatna atau hiji-hiji eta mah. Buruh badal mah hiji-hiji gitu kan. Urang nu ngabadalkeun meunang buruhna teh 100%.
anu di badalana oge dibadalkeun 100% gitu kan. Nanti jadi 50% 50%. Hanya. Tas. Naon? Aya pekarosan waktu berbawa Ya. aya nu nganggo ihram teh disebutkeun Dina nganggo kain ihram pameget ya. Afdolna dibuka anu sebelah kanan. Afdolna teh utamana. Ngan boleh ditutupkeun, dibolehkeun. Tuh. Ari buya sok milih ditutupkeun karena ngajaga tina batal. Supaya leuwih aman. Ai kieu teh aduh ini kararitu geuningnya, ai kitu mah tutupkeun gitu kan. Ngajaga tina aman. Eta mah henteu masalah. Mangga. waktu bersahi pilih gelas berpegangan dengan tuntung-tuntung sareng pasangan. Teu sawios. Dina sa'i cepeng-cepeng jeung bojo urang jeung caroge urang teu sawios ngan teu meunang aya ser. Surser. Jangan surser. Jangan surser. Tos. Ya. Boleh. Tos sekap. Tos wallahu alam bissawab.